kena kitab Taurat. Sanggeus dibuka nanti bisa maca. Kos urang sarua. Dibukaan heup muka. Aya ngaran anu aneh. Anu kapanggih ku si badagong gergering teh. Di asa alus cenah ieu ngaran. Ngaran anu ditempukeun ku manehanna anu dianggap alus dianggap aneh ku manehna teh nyaeta ngaran Muhammad. Ieu Muhammad. Asa geunaheun ngaran teh cenah Muhammad. Di zaman Nabi Musa tah cenah harita anu boga ngaran Muhammad. Asa Muhammad. Asa resep lamun ngaran aing teh Muhammad. Cek maneh anta si badagong. Dicium. Kitab Taurat anu aya tulisan Muhammad teh dicium. Paeh we. Nu badagong ieu teh. Eta sababna Musa. Nu mata kuring ngamulyakeun eta jelema, nu mata kuring bakal ngasupkeun eta jelema ka surga. Kusabab manehanana resep kana ngaran kakasih kami cek Allah. Resep kana ngaran kakasih kami nyaeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi urang. Eta teh umat Nabi Musa. Resepeun kana ngaran Nabi Muhammad ku Allah dimuliakeun, diagungkeun jadi ahli surga. Atuh komo urang. Urang mah umatna piraku resep ka Kanjeng Nabi. Orang mah umatna piraku embung ngabungahkeun Kanjeng Nabi, piraku embung ngagungkeun Kanjeng Nabi, ku resepna hungkul bakal ahli surga, komo ngagungkeunana, komo ngalaksanakeun parentahna, bakal asup pisan ka surga begeh. Mata kulah mang ieu urang sararea bakal ka surga. Amin. Aya nu rek kana neraka heula mah. Ieu nanya jujur we ye. Saha nu rek kana neraka heula? Kada rembung kabege. Bakal ke surga bakal mudah-mudahan teu kudu divaksin masuk ke surga. Teu kudu dipariksa heula arieuh kudu ka neraka. Naudzubillahi min. Kunaon sababna? Dasarna urang resep ka Kanjeng Nabi. Ngagungkeun ka Kanjeng Nabi. Aya hiji waliullah ngimpi. Patepang sareng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keur sare damal disebut ngimpi ai teu sare mah. Sare mah ngimpi papanggih jeung Kanjeng Nabi. Cek Kanjeng Nabi, he wali. Bejakeun ka umat kami. Sing saha-saha jalma di antara umat kami anu ngagungkeun, ngamulyakeun kami kana kalahiran kami saur Kanjeng Nabi. Nu masang tendana, nu ngambarkeun karpetna, anu babagi itu ieuna, anu mental itu ieuna, bejakeun manehna jeung indung bapakna ku kuring rek disapaatan. Kauntungan nih jang urang mah tak sing yakin urang mah geus bakal menang sapaat teh Kanjeng Nabi nu digarawe mah. Ieu saha nu masang tenda? Saha nu ampal? Saha nu minta ancau, saha anu masang-masangkeun, saha anu ngasong-ngasongkeun, saha anu ngarame-ramekeun, saha eta tah ngaran urang bapak indung kasapaatan ku Kanjeng Nabi. Contoh itu persiapan teh di sana ti poe kamari bapana teh ngomong ke anakna, jang maneh ka ditu ka masjid Al Mukmin keur persiapan jang muludan bapak mereka sawah maneh heula nam perwakilan ti keluarga urang nang kaditu era ku batur rek ngagungkeun Kanjeng Nabi cenah rek muludan nah maneh babantuna anakna teh datang ka dieu nyekelan besi ieu teh pan besi mun awi mah aing mau nyebut besi ya awi nyekelan awi nyekelan besi jeung tukang tenda pacekel kaditu ka dieu ke masang lampu cek tukang tenda teh cek tukang lampu tak kabalaha mah ngasongkeun kabel kitu hungkul manehna jeung bapana nu ka sawah tadi jeung indungna nu cicing di imah kasapaatan ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata para alim ulama ahli sunnah wal jamaah miwarang ka urang hayu agungkeun kalahiran Kanjeng Nabi
hayu meriahkeun, hayu sing bunga ku lahirna Kanjeng Nabi. Muludan ngaranna. Ieu ayeuna. Ieu teh urang teh keur ngagungkeun, keur ngamulyakeun, keur nemongkeun ka bunga ku lahirna Kanjeng Nabi. Ieu Kanjeng Nabi yang geus janji. Urang indung bapa urang bakal disapaatan ke. Alhamdulillah. Mata tiap aya acara muludan miluan. Urang teu bisa euy mantuan nyeun tenda nanaonan urang boga goceng. Atulah goceng teuing mang. Tetepan hayang sapaat, banyak sapaat goceng. Atuh leuwihan nya 6.000 atuh. Leuwihan ngan 1.000. Teu amek. Gocap. Tah urang mah teh bisa babantu ka masjid rek muludan eta 50.000 we bareng-bareng we sia mangkat gawe ka ditu.